Mending cukur-cukur buuk nah. Ngasilkan duit teh buuk. Kata kieu deui ngomen HP kaleresan keluar. Bawa kabur. Aing nak kasolan, urang ngagangguan aing bae dia. Kieu ai hirup malangsa sorangan. Kedoang batur beunghar. Aing dahar catering langsung lajada. Datang bakwan. Minang ripuh kieu. Kamari pejeul boga endog hiji aya nu nyokot. Kusar keserna salang oh naon. Dituna andelan hiji. Hiji ge lain lauk. Jadelan. Meunah bae meurdahar jeung delan ge. Lajuna ngayuni buaya bae ngeueuh teh kieu mah. Nah salang eueuhna naon. Ripuh kieu aya jadi jelema susah mah. Oh nu ngajak ka dieu, oh nu ngajak ka ditu. Hirup asa sorangan, beneran oge sorangan. Dodong nu baleunghar. Dahar tinggal mesen. Langsung na HP, manehna di kamar dianteuran senang. Minggang ka uing. Bukakeun salang. Ulu usap ge eueuh. Aya delan. Tapi teuing kanikmatan mah lain ku daharan meunah itu penting mah cager boa-boa ngadahar bang barage aya awakna sehat mah ngeunah bae beak cai pakungan kebo tadi uyupan ngeunah bae awak sehat mah urang nyambel bae teuing cabe bae jeung delan cocol lah ngeunah batur mah jelema baleunghar daharna ge jeung kogodoh potok jeung naon bae daging kebo. Aduh, pada kata kieu deui ngomen HP kaleresan keluar ngawe-awe acan. Buka mana nya? Sampeurkeun bae lah. Aing keresel kieu. Paketan teh boga. Deui nyamper si aku bae lah. Kayak mah. Assalamualaikum. Kemana nya yuk? Udah lawang nama molongo. Assalamualaikum. Ginaon? Adalah nanginan bola kucing. Lainnya kaleresel kieu heh. Mah. Kamana orang ya? Bapak aing mana bapak aing nya? Teman gimana? Henteu. Hape ulin orang keluar. Kerjaan nyeri betul ngendar lah. Lain nyar hiburan tanaman bae lah. Aya Belang kieu. belanti kak sih dah. Di mana? Tadi awirail. Awirail. Hai burung tangan yuk. Kayak lah aing cendar soalnya ieu. Eta meuleumnan. Meulem umpak. Kadulenan bata lain, kenteng lain nu kieu. Nge meuli lauk warung. Teu lah. Mojon mun boga duit ngahutang aing sedila aku ku warung ge. Padahal mana ngahutang mie hiji, mie sedap. Karunya amat teu dah. Oh, dalang sahirup sorangan jelema susah mah. Mun aya boga duit mah belikeun ya. Mun aing beunghar mah deui loba babaturan. Zaman kori mah babaturan teh nyaran loba duit. Itu mun aing beunghar babaturan ge neangkeun loba duit mah ngeunaheun. Oh, nya. Teu kudu diondang babaturan urang loba duit mah. Daratang sorangan, ngambe duit. Aduh mending ngusap-ngusap tah lajeuna mah nyar belut tah urang ka sawah. Boga aing teh nina mah hayang ngabejakeun ka bapak aing teh memaling gawe aing teh. Samarang bae teh ya. Oh, kori saya tajam mah kabur. Kabur ka mana nya? Nyaho teuing aing. Bapak aing pan diancam lagi poncit. Sieun mah. Sakit loba sareng usul. Kepake di semingguan. Terus balik. Salah. Hidup bah, separo-separo bah. Mana ibu dah dik deh. Taruh. Ini di bawaan dulu. Balik ke ah. Mana si abuk dah. Oh. Coba dia gawean bae. Pawani suluh. Ai. Buku tadi ya hayang daro lah. Oh naon salang. Entah kan ngalah suluh nan. Ayang gua pas. Geus geura tangan suluh ulang menu kitu bae. Kayak geus dahar mah kayak di bawaan kurang. Tenang. Eta lanjut geuna. Mau Malam teh lanjut cedahar. Dan sok ngelupalok capek teh leuweung. Lain bantuan kalau mau kan kitu. Asak ya. Asak mer buku tadi hayang dahar tisuk.
Jangan ngepungut cing oh. Geus ulah ngomongin gitu. Ayo kopi saya. Iya urut mang iya. Bro, berajinin kopi aing capek. Pantes nama rosanan cek kita ngomong. Pina disenting mulai baraya wah ini pun sih dia kan. Ai ngomong nanti sok ngutupruk itu. Tuh ngomong nan jangan ngomong naon. Bicara pena aing mas ngalusulu. Masih berajinin kopi lain aing ya. Oh. Masih kerajin kan ada tuh jadi si ngambek Iya cing kumane, udah beri gula teh uyan. Uyan. Gula kanyawan. Karingan mah. Moal. Keun batal. Marem dia lem. Mang. Kopi pahit kopi amis. Aduh wis ulah pahit bae ya. Wis dunia baik yang wis pahit ya. Kayak orang yang kenalan. Lagi sih eta. Hayang amis. Pegawai mau suluh penting baik lagi. Pegawaian doang kumah gitu mun aya kolek molor bae. Kalau sok ngutupruk ya kadang iku ae. Atusan ngutupruk, ngutupruk henteu. Ai ngomongnya ke belum deh, langsung sasak tancan yang delan. Pas poing teu kadeng dia ngomong naon, nya poing ke kadeng ken, nang budegnya. Sun aing mah ceuli kahalangan kubuk ieu. Torek. Aing tarak ge mawa sulu sapentung geus hayang dijieunkeun kopi. Ripuh aing. Kalau sok ngutupruk bae. Kalau sok ngageuweung. Kino enak dijieun-jieunkeun di tadi parasa aing wanita nyeun kopi oh angeusan. Oh iya, kan. Aing bulan. Bulan lagi awal. Bulan tak uyah ieu nya. Teh lah asupkeun, Mbak. Geus. Dari situ mulai enak pan campuran mah kuy. Hagar. Sina mabok teh. Tah. Nya, cian borang. Ini coba. Terus adukeun bikeun, Mbak. Pengen hees ieu tah. Cemecin gua aing. Mana? Kelentar. Salah. Gimana teh? Mungkin dia ngajak cacahan aja, Bu. Iya, Bah. Rokok mana, Bah? Pane teh bubah-babah gitu. Oh, Nyantanya, Bah. Sabatang deh rokokna. Oh, asal ketangan suluh, ho. Heeh. Ajak siapa kali itu? Gampang. Iya kopi na atur nuhun deh nya. Dipanggilkeun kopi kakak. Sawang solna teh mah. Lebih uyuk. Baru, kan ini kopi rasanya lain kieu dak, lain gula ini. Tengah kieu. Makalah tunduh di bawah nya. Cara apa ini meureun? Lain kunaon. Orang saya kopi rada tengah beda jeung nu lain. Nah, ngedengeran ya seru. Aja kumaha anak. Ini tak ngomongin serangan. Oh beja tuh noh, aing mun teu terima. Oh, kena sarangan eta tanah. Oh, di bae. Ngomong orang. Oh, bejakeun sini diberi pelajaran. Nah. Tuman. Udah kletik maling Sumatera tandok hiji. Kena jisun. Dari yang ngomong bae ngomong bae daripada garaneng gitu mah mending teh yang sulh itu geran. Apok? Ulah yang marajih bae. Masing bae dina molor-molor. Tonton mau ngobrol lah. Tanya kana masalahna. Karak suluh saya gitu bae percaya mah ogo-ogo teuing. Sesegen ge pengen beungeutna. Ulah sok ngalunya ka kolot. Ya. Oh, benang aing eta suluh awan dari ya. Geus geura tangan suluh hari itu. Kade belakeun rokok. Gua yang ngobrol heula. Kedeung beh. Lain boga masalahan gitu apok. Leutik masalahna mesti di kieu. Ku beda baik sari kesingsa. Lain boga masalah jeung sakit tuh apok. Coba ka dia, diuk ka dia boga masalahan. Mending asup ke dia beh. Tertarima aing mah. Geura cacahan. Boga masalahan. Tertarima. Aing lapar kereta ngeuseup teu meunang. Yang dagihan endog kumaha. Kalau si beruk di paling nanti. Usaha Rudi urang mana eta? Yang itu lemur nanti ya. Ilang tempur tenan lemurna. Aja kumaha eta endog dipaling. Di paling. Ta saksina ge nu neuleuan. Kamari. Kapanggih ku aing. Maling endog surung kulian. Paling bejakeun si Apok. Aju kamar ka jelema na. Ayo tangkeun ngalunjak amat teh jelema. Guti nyaho. Sa kamari mah cenah mentes ngangon kebon eueuh kumehna eueuh. Indungna. Kamana bawa teh kuari. Mun aya mah ku aing geus di sasegan peso. Entah bae jelema na eueuh kakaburan. Geus ulah di pikiran nu kitu mah tanggung jawab aing si eta mah. Geus geret yang suluh bae ka ditu. Ajak tuh babaturan dia ka ditu. Bener nya. Mun aya hajar aing mah pokona mah sari encan ngeunah kana hate lamun popodot encan keluar. Oh, geus gampang gitu mah.
segera tengok sul aja ku baturan eta ulah ini eta bae ilung ngopi ilung ngarokok bae. Oh ini nang suluh. Oh geus ini keselan. Oh gara bae. Berok kolot dong nita nang suluh. Di mana bonita nage? Di mana ya? Ini aku aing. Sejor ting nu aya bae di hurun nih bukan mobil tak kem. Pokoknya nu kayak aya besulu berarti eta benangna. Kalau mikir yang sasana dapat cokot orang. Itu berarti soalnya tuh. Lain batur nih eta. Tah hajen lah. Oh, Cokot bae. beres aja. Itu nama nges eta lian segala. Heeh. Angkut bae lah. Atuh kieu mah para naon? Biasa nage tilu kieu. Ayo bayu. Itu sautik lah. Bikin bae urang hijikeun. Ting manehna sare. Beuleum urang ti handapna. Ajin teu sia ka beuleum. Tadi sakit tuh. Lainnya tak. Tanya buukna juga naonnya. Bisa yang lacak. Sama Panjang-panjang tuh ya. jika orang lain barang borojol ka dieu. Sampai begitu kumaha. Istimewa kubun ting bener. Oh, dulu nak mesin cacar cukurna. Itu golok nanusanya. Ketinggalan merenya. Aing ieu. Ting, heeh. Gos nu edan ngawas suluh di bawah suluh jeung kampak. Ai baru ditinggalkeun. Yang sekolah pikun deh, heeh. Jojo dak. Bulak dia ya makai batur mayan landuran kabeh. Ayo salah. Maju lagi hilangan. Katanya kalian bawaan suruh enak baik kalian. Balik ke mana udah jaing baturan kesel. Lain jaga perlu lah. Perlu naon? Lainnya tadi aya telepon seorang. Naon? Kita balik cina. Justru kene ieu meureun sorangan mah gede-gede gelen. Baik kalian ya. Oh, dua adanya. Oh. Itu nalang hirup sorangan. Karena main di baturan. Kok jadahe kan ya dak makaya ikan muda. Udah kan din aing. Lamun tekarusnya ka dulur aing ngomong bae. Diparab ku aing tadi gelen. Aing oge itu ngeuneuh pasawahan batur mah salandur aing mahulak makanya nage. Ini langsung dibuatan bae lo di tanuran. Untuk tanuran batur ala aja pindah kana nu sorangan. Babari tere ka pane. Barang bisa mah disuluh gitu deh. Oh, benang aing tadi yuk. Jadi bisa ningali turun udah ikan deh. Oh, bandeng bae kan di manggung butuh kan tadi. Dapat nak make soalnya. Nak jeung ieu nang kardu. Apa nggak itu main balik kayaknya? Oh, kemangin si Rudi nya sorangan. Rudi, Oh, tenang. lanya polong saya kan dogan lu sari jari tadi cokot bae dah harga yang berkebelan mulai mandelan. Kira aku ini saya kemarin mendong. Nyau aing menang kabeh awak putih baju baragus orang mang mali juga juga. Sebaran dong, lo banyak nih. Akhirnya sayangnya mau ke piton aya tilu. Jadi gimana? Anak-anak teh sing beta ai di deui. Banyak dipasak kalau eueuh. Beneran dah bae tanah lian burung dia pecat yang itu. Lah aing dialunkeun bae kawan kawangan. Teuing, itu nama. Kumaha ieu urangnya? Lieur ge aing mah ya. Bebeja aing tadi ka dulur aing masalah handog eta. Ku dulur aing mah ada barangasan sok beneran bae. Udah mana nu gondrong? Oh nu gondrong teh. Anu dari pejagan seta. Oh, dong Thomas Arya teh kan. Kalau aku batur jadi aniaya. Mohon panjenengan kitu sapareun. Keluarga manehna geus nyiaran. Aing karunya teh ka si Rudi, najan goreng patut dong sigung meledug ge. Karunya bae teh ka baturan. Aing lah pamakeun api najisieun kan oge bea. Jadi yang itu mah tuh terlanjur pasti nama disiaran ke mamang dia eta. Mata ga aing nak mentah hampura bae ka si Rudi kuari. Sina ulah manggihan aing nya bisi kapanggihan ku dulur aing. Rengseng ke eta. Neng kan geus ulah kieu kitu lagi naman dogenya. Kita mesti nama yang damai bae ulah kitu anjing di rumah ya. Oh, bukuhna. Aja bejakeun deui ke ka mamang dia geus itu ulah itu jenis masalah geus ya. Ulah dipermasalah terlalu terpanjang. Aing ge kaduhung eta bebeja. Buku boga pangadat bang juri baik gitu. Cuma amuk henteu ngaradi. Eta mah mamang aing pan mun teu ngarokok bae ngeuretan leungeun. Parah ku Parah. setengah manusia setengah nan bae tah marada lain ke ibu. Jadi nama aing balik lah baru jaya suluh sakieu ya kabawa sorangan meureun. Oh, teh teu naon ja ngan sadeke ya nya lah aing suluh sadeke ya sekali meuleum paling ge. Jangan biasakan lagi ongko. Gitu. Aing balik nya. Heeh. Ini nyokot arit ya. Ayo siap. Ngelaparapnya. Jual-jualan aja lah mata ngaradik bae. Hanya pura-pura apa ge di burian mah. Ya harapan masih toh kabeh. Turunan kitu ieu berat-berat teh saya tahu ngahalukeun aing bae. Di kieu kita dibawa aing.
Gitu cuman sudah. Oh, pasat. Nah, dia tanpa penting bulu dog. Oh, bisa maling dah. Dia akan baik golok nih. Siti. Setan doang. Terus pertama sulu. Anu kieu saeng di ala ke di imah. Bisa gitu. Oh, Gusti, nu agung. Kieu hari hirup jelema susah mah. Betul mati lok lah eta. Mamanggulan sulu doang aing kieu. Ira, ieu nasib aing digilirna. Aing ngasaan boga mobil. Gampang burung mobil mah. Dahar jeung martabak. Nu kejuan teh ajeng batu je perencanaan eta mah loba. Ieu mah suluh loba anu di beuleumna kere toke. Nasib. Emang nasib. Hirup susah teu boga duit. Apuk. Dia nyata ngeguru Brad. Lainaan gitu, kadenge. Atuh katenge. Ya aing pas saya ngeguru aduh. Kaget aing. Tadi aing tuh kan itu tuh ketengkor. Mata kayak barang jieun ngaradi ganggeuskeun. Anu kitu-kitu dipasang di jalan di jalan. Untung ku aing ngetincakna. Atuh dia na bae nu teu boga dedeleuan. Atuh panes nama atuh kadeuleun nya ngajeugeuk segede kitu. Mulai atas sekali ditengkor. Terutama aing kapaksa ieu aing mah. Sebenarnya mandung aing dengan suluh. Dengan horeng pieu. Oh, geus segera di bawa ke dapur. Aing nak keselan, ulah ngagangguan aing bae dia aja cara apa aing. Ngerobok bae dah boga dulur ge. Daripada eta menilaian hirup aing. Mending cukur-cukur buukna. Ngasilkeun duit eta buuk. Trek eta mun dikena beuheung aju paes eta. Nah eta meureun disangkana Cowboy Junior. Heuh. Beungeut rombeng. Cowboy Junior. Buktina keur malam minggu teh penditewok Satpol PP di peruk gadisen mabok. Pari manehna meureun yang aku kosong. Cukur ta cukur. Daripada eta mah ngomenan hirup aing mending nyukur-nyukur buuk kawuran bae ta hirup. Masih dicokotkan suluh lain hatur nuhun ka marahan. Beulit beungna buuk. Majeun aing kulin aing mending. Lalieur kieu di imah. Waduh aing. Salah ngadu aing yeuh. Ngadukeun si Rudi. Bubunya dulur aing eta mah barangasan. Moal endah aing kudu di omongan teh soal lamun teu keur diobrolkeun ya. Bisa dicekek doang gitu. Sebat kubuukna bae jadi tangkorak kita kayak gini mah. Moal endah ieu kudu ditangkeun ku aing. Wah. Eta hirup kesenangnya ngarokok. Ngopi. Bang di mana kopi tadi? Ini kopi. Oh, kopi. Tadi Jindaria. Oh gitu. Baju tengah-tengah lagi minum bae ku aing ja hayang. Oh, ngahargaan. Lain kadang ulah ka dina mah. Eta tadi TPP jeung maling dog teh geus sorry perpanjang nya karuna nya. Oh, gitu. Mesti inget damai bae urang mah. Ah, burung geus. Masalah ndog ya nanti tinggal di isin kebagian ka tetangga. Heeh. Berarti eta si hirup si Rudi kalebatan urang susahna. Heeh. Mau ndog urang sampai beak di paling. Aing tadi nama eta mah kusakali hayang muncit bae. Jok ware main geus niat. Eta mah kitu anjur teh dipikir-pikir aing segan endog. Cari koroh amat alajuna alabatan care. Tapi eta urang damai bae. Oh, burung ini kitu mah. Yang sekolot diagenya. Ulah dong belah letik bae anu bulutan bae. Geus sing sekolot mending urang mah ngopi santuy. Oh burung kayak gitu mah aing menek ulin heula. Jeki bae mah bangka. Jeung nan aing buka orai sanca bodo. Tepayu ka bikang-bikang acan mah. Nek ulin heula nya. Geura beh di imah. Oh, geus kali itu nu karulin mah. Pangkalah aing anu mulus kieu, lain dulur aing anu ceger. Senjata makan tuan yang disebut tematakan aing berarti ulah joli di ke jelema ieu. Ka mana yang ngisi jajamban kore mah we mangpet aing. Wahangan caah. Sawah bae aing dah jawab teh jauh nu bogana. Kawa aing mah. Oh saha ieu dah aing di bajur teh. Kawa aing mah. Asanggeus ditung-tung bae. Mana dah coba. Ina ando di nya. Yang ngisingan sawah aing. Kakak tah. Pak gua ngalunjak ya. Urut meper. Lunjak amat gitu mah.